Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang sareng sim kuring nuka telah Mamang Asep ti Idan Putra channel resmina Idan Putra Motor Sumedang. Sim kuring ngahaja nyeun video versi basa Sunda kusabab aya sababaraha alasan. Anu kahiji can loba YouTuber khususna YouTuber mekanik bengkel anu make basa Sunda sok sanaos anjeunna urang Sunda. Anu kadua kuring hayang ngamumulai basa Sunda ku jalan babagi ilmu anu dipiboga ku kuring sok sanajan saeutik tapi insyaallah kuring hayang ngabagi ngarah manfaat keur dulur-dulur sarerea. Anu katilu sasaran sim kuring nyeun versi basa Sunda khusus keur barudak PKL otomotif anu hese ngarti lamun diterangkeun make basa Indonesia. Tah ku kuring aja dijieunkeun ye versi basa Sundana sugan aranjeun ngarti. Jadi dulur-dulur ulah hilap. Dukung channel sim kuring ku cara share, like, komen lah sing loba. Terus subscribe nu penting. Tanda loncengna ditoel ngarah disada. Jadi tiap Mang Asep nyieun video dibejaan ku Mang YouTube. Ngarah sugan. Seutik ilmu nu kuring dibagi manfaat keur sarerea insyaallah. Jadi di video ayeuna kuring rek ngabahas salah sahiji kela deh tukang batagor di ngaliwat. Yes. Jadi salah sahiji tuh jadi weh lieur si Amang mah. Jadi video ayeuna kuring rek nyieun bahasan tentang salah sahiji komponen anu aya tinu sistem injeksi sepeda motor. Komponenna ieu keun can apal ieu ngaranna naon cenah Mang nu kitu? Tah ieu teh injektor lur. Bentukna kieu lah keun sok ngoprek motor mah apal. Itu injektor fungsina naon, cara gawena kumaha ke diterangkeun ku urang. Urang ge da apal saeutik, lain mekanik jago, tapi dah hayang ari babagi mah. Sugan keur teu apal mah, saeutik-saeutik jadi nyaho. Bisa ngoprek sorangan, ngarah ke bengkel teu payu gitu lur. Kuring dibuka heula kela. Tapi dah sabenerna video ieu lain nerangkeun ieu, sabenerna mah kuring nyieun video teh lain rek nerangkeun injektor. Ngan lamun injektor ku kuring teu diterangkeun heula, kayak bisi lieur kayak ngabahas bahasan inti lamun ieu teu ngarti bahasan intina moal ngarti gitu. Jadi alasanna teh ku kuring terangkeun heula saeutik masalah injektor ngarah paham. Jadi fungsina injektor teh keur nyemprotkeun bahan bakar arek pertama, arek pertalit, pertama turbo ngan asal ulah minyak tanah we da leuwih mahal meureun. Keur nyemprotkeun bahan bakar tah ka ruang bakar. Dan aya syaratna bahan bakar nu disemprotkeun ku injektor kudu berupa kabut. Lamun bahan bakar nu kaluar ti injektor ukur ngacir atawa nyurulung geuningan jiga cikih budak. Eta moal matak jadi mesin hirup lur nu aya busi kalah kapaeh. Starter terus bensin ngacir busi paeh. Teu percaya cobaan colok ieu na. Colok we hiji ku jarum senang ngacir. Jago mun busi lamun mesin hirup da kalah ka busi paeh. Jadi ulah wani-wani tadi dia aya liang. Ieu teh lobang injektor cenah cek bahasa Inggris nama nozzle plate ieu teh tah di jero liang ieu teh. Jadi lamun di kieu mah da can muka lur ieu teh. Nya oge aya liang tapi da can muka, can muka saluranna. Da aya nozzle plate teh. Tah nozzle plate teh lamun ceuk bahasa Sunda mah katup buka tutupna lah. Tah cara gawe injektor teh nyemprotkeun bahan bakar, ngabutkeun bahan bakar teh kudu aya sinyal ti ECM. Tuh aya deui bahasana ECM. Naon cenah ECM teh? ECM teh Electronic Control Module atau ECU Electronic Control Unit. Tahu aya deui istilahna teh SGCU cenah. Tangke bahasana kurang di video nu sejen. Hiji-hiji we heula. Da lamun dibahas kabeh mah
nu lalajo ge lieur ka amang sarua lieur nerangkeun apa beuliut katambah-tambah loba nerangkeun video loba memori pinuh HP na ngaheng lur da HP butut maklum matak ulah poho dukung subscribe heula like heula komen heula rek make basa Sunda pe dijawab we ku amang mah lah rek nanyakeun naon pe asal ulah nanyakeun jodoh ari masalah jodoh mah lain urusan amang mun masalah nu kieu amang bisa nerangkeun jadi sinyal ti ECU teh tah melalui soket ieu mere nyaho iraha cenah injektor kudu muka kudu nyemprot tuluy sabaraha lilana diatur ku ECM ke bahasana tah ieu mah urang ngebahas injektor heula ke buka heula tah jadi pas kunci kontak on teh lur pan sok aya nu ngahiung pas kunci kontak on ngahiung teh eta ngaranna nu ngahiung teh fuel pump tuh aya deui bahasana ke video sejen fuel pump teh pompa bensin ngarah leuwih paham pompa bensin aktif lamun kunci kontak di onkeun terus nyalurkeun bensin ka dieu tapi henteu wara muka injektor teh can aya sinyal ti ECM teh ya tah lamun geus aya sinyal ti ECM kakara nyemprot teh kudu kabut teh lamun ngacir mah kasebutna rusak atawa goreng eta tanda-tanda injektor rusak tanda-tanda aya masalah tina injektor lamun geus ngacir atawa teu kaluar pisan berarti injektor aya masalah eta ciri-cirina teh injektor aya masalah bisa aya kotoran bisa nosalna teu jalan lamun ngacir atawa henteu ngabut ku ieu diomean teh lain diomean meureun diberesihan teh ku ieu mamang nyeun alatna ieu keur meresihan injektor lur murah meriah modal plaster jeung jek buaya kabel mah bisa ngeureut lah kabel motor sorangan panjang teuing keureut teu masalah rek meuli kabelna teu masalah rek mulung teu masalah intina mah aya kabel aya plaster aya jack tah ieu jack ngaranna teh capitan jeung aya soketna keur kanu injektor ke kumamang diterangkeun cara mainna cara makena cara nyieunna ke gambarna kumamang dibere ngarah haranjeun bisa nyieun sorangan di imah tuluy ngomean lain ngomean meresihan injektor anu kotor da mamang sok manggihan lamun nyervis injeksi sok manggihan ye si injektor teh kurang nyemprot beda lah nu alus jeung nu beda jeung nu goreng bisa ngabedakeun lah saeutikna mamang teh tah ari meuli anu alat nu canggih mamang teh can aya duitna ari teu dibersihan main ganti karunya kan boga motor salila bisa dibersihan mah matak mamang tah ieu sugan lamun bisa dibersihan ku ieu meureun alus teu diganti lamun ieu teu bisa dibersihan geus dibersihan tapi anger goreng nyawayahna nu bogana kudu daek ngaganti lamun hayang motorna alus kitu tah jadi lamun ieu geus teu ngabut ngacir atawa komo nepi ka teh nyemprot berarti aya masalah di jero tah di dieu teh aya ngaranna saringan kasa lur tah oke keciri teh nya tah di jero ieu teh aya saringan kasa lur tah biasana lamun teu nyemprot geus kotor di dieu sabenerna di nu pompa bensin ge nu aya tinu tank aya saringan ngan lamun itu geus goreng otomatis kokotor ngilu asup ka dieu matak tinu tank sok aya tulisan gunakan bensin tanpa timbal artina teh lamun aya timbalan mah kadar kokotorna leuwih loba tah si bensin teh kitu jadi lamun kadar timbal loba jadi kokotor ngenap di dieu di nu saringan ieu jadi kanu injektor teu bener tah ayeuna urang ngabahas masalah intina lur intina mah ieu lain injektor mamang teh nyieun alatna tah sederhana lur da urang lemur atuh maklum sugan ke kabeuli nu canggih ku mamang ke di review deui ayeuna mah amang rek
nemongkeun ieu ya hasil karya kerajinan tangan. Injektor cleaner, pembersih injektor. Namun manggih injektor kotor teh sok make ieu memang teh ya. Make ieu cairan pembersihna carbo cleaner atau injektor cleaner. Tah, kayak kumamang urang teh mungkeun nya cara makena kieu ya. Nah, jadi bahan-bahanna teh aki luar arek masang di nu motor teu naon kusabab ieu mah geus peuting era ku tatangga jadi masang di dieu akina dilaan. Tah ieu injektorna injektor cleanerna. Ah, kieu lur ya. Oke. Cara makena teh kieu lur. Tah pan ieu soket hideung beureum lur. Tah kabel beureum, kabel hideung. Beureum fungsina positif. Rek nu mana we sarua wae. Tah anu hideung negatif lur kayak bisi kurang cekas. Nah, beureum negatif beureum positif hideung negatif tinggal colokeun ka dieu cet sarua wae kenca katuhu ge lur. Ieu heula nu kudu dicolokeun teh ulah nu akena heula. Tah ieu geus nyolok ieu ya siapkeun cleanerna. Kayak orang jauhan kamerana lur. Nah, ieu nu beureum anu positif. Ieu kanu negatif. Nah, saya beberepetan. Berarti injektor geus jalan. Tinggal semprot lur ieu. Tuh, kaciri aya semprotan alur tuh oke nah iya leuwih kaciri mangke kanu kertas ke alur ya. Nah iya hasilnya ya. Iya cara makena telur lah. Jadi lamun injektor geus kotor sebrot tong asa-asa lur. Tah iya tuh aya di nu kertas tuh. Jadi kudu ngabut ulah ngacir kitu, mun ngacir teh goreng. Tah gitu lur. Ieu fungsina keur meresihan. Tuh pan kokotorna tuh, bijil kokotorna. Ah, tuh aya kokotor lur, ieu teh ieu teh kokotor, bijil. Jadi bersih, injektor alus deui. Gitu lur cara makena mah. Kelap heula baraseuh. Nah, jadi gitu lur cara make alat ieu teh. Kayak meureun lamun leuwih jelas nama kumamang dijieun deui aya nu leuwih jelas versi ti beurang. Da ieu mah geus peuting mamang nyieun videona. Nu beurang mah makena bahasa Indonesia, teuing mana heula nu diuploadna antara video ieu atawa nu versi bahasa Indonesiana. Ah, ieu geus paham meureun cara makena. Tinggal kumaha cara nyieunna kumamang dipanggambarkeun heula ieu skema kabelna. Oke, tungguan nyiapkeun heula bukuna lu. Ah, jadi kabel teh kieu lamun secara diagram atawa skema mah. Siapkeun 2 kabel. Warna mah bebas ya lur. Arek hideung beureum, ari mamang mah biasa hideung beureum teh ilaharna beureum mah positif. Beureum mah positif, hideung mah masa gitu. Jadi mamang makena hideung beureum. Ari keur dulur-dulur mah nu rek nyieun bebas.
Tuh ukur kieu lur gambarna mah. Ya ku memang diperjelas gambarna mah. Nah, jadi ieu kabel negatif. Ieu tadi nu jek ieu tah. Tah ieu nu jek warna hideung teh ieu negatif lur. Negatif lempeng we kabel mah. Terus ke negatif ke injektor. Tah ieu. Kayak tah ieu lur ya. Ieu negatif ke injektor. Tah ieu negatif kanu akina. Tah ieu teh aki, berarti ieu teh aki. Acu cenah aki. Negatif aki. Ieu negatif ke kanu injektor. Terus ieu masa positif aki. Tamarek make jek buaya gede rek nu leutik teu masalah. Tah ieu contona. Ieu tah ieu teh ieu mun di real nama tah. Terus ka dieu kanu plaser. Plaser teh aya 2. Aya B aya L. Ari B teh baterai, positif baterai. Ari L teh lampu. Kanu lampu lamun tinu plaser asli mah. Tah L ieu teh kanu lampu ngan ku sabab ieu mah keur injektor. L na kanu injektor positif. Tah ieu soketna lur. Tah. Jadi kieu tah ieu positif, ieu negatif. Tah ieu plaser di dieu. Terus ieu kieu lur tah. Paham meureun lah diterangkeun sakieu ge budak PKL mah nya. Kitu hungkul lur tuh sesederhana ini lur. Bisi hayang nyeun keur meresihan injektor motor sorangan. Tah ieu gambarna kitu. Tah kitu lur cara nyieunna mah geus rada paham meureun nya. Jadi fungsina mamang nyieun video teh tah keur nge-review ieu alat pembersih injektor. Dan syaratna kudu aya injektorna meureun anu arek dibersihan ke mana tadi injektor teh kudu aya injektorna terus aya alat pembersihna cairanna ngarah bersih. Jadi alasanna injektor dibersihan teh ke tah alasanna injektor dibersihan teh kusabab mengpet teu bijil teu nyemprot atawa ngacir. Intina aya kokotor bersihanna ku injektor cleaner langsung disemprot kieu ge bisa ngan moal bijil. Da kusabab kudu aya setrum di dieuna kitu. Jadi mamang nyieun kieu. Ari nyambungkeunna mereka nu aki kawas bieu teu masalah. Rek aki tinu nu masang keneh tinu motor teu masalah. Kayak ku mamang dijieun videona da geus nyieun videona mah ngan can diupload can bisa ngeditna mamang teh. Nah kitu intina mah. Mudah-mudahan video ieu mangpaat ke dulur-dulur keur barudak PKL ya. Sugan bisa ngoprek sorangan di imah meresihan keur praktek malah piraku teuing nya. Mudah-mudahan mangpaat ke dulur-dulur sadayana, mangpaat keur amang. Rupina dugi ka sakieu videona. Ulah hilap, share, like, komen pang-pang nama sareng subscribe. Ngarah mamang leuwih sumanget nyieun video. Ngarah dulur-dulur namah-namah deui pangarti anu mamang boga setik-setik nerap ka dulur-dulur kitu tah intina mah paintennya. Akhir video mamang ngahaturkeun hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.